disambutku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lemur ngajuk-juk ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sakuju keung mah geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sakuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh bela anak supaya menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana sholat mabok linglung waktu zakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaler di tengah imah ngagolek ngajolopong diruban diriung ditarung diriung ditarung guan Paji Nurdin lagadar datang pasara dedeng istighfar wa nya age batin mangis gampar campur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satatu ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaran abad kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu dugening geus jang para ruku padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadosa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning baralik ka lembur teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip Sukandi tegetos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep budi ayeuna geuning kaduh
naon keur panjing laras sediati ceriknya taperi nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sambat teu guna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jang sugan ngajadi ka masyarakat nguping ieu pepeling mugisi jadi panggung